Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqot jeung ngalungkeun itu ard atawa bumi. Makana perkara pihak nu aya di jero ard atawa bumi. Minal mauta buktina ti pirang-pirang anu maot. Ila dohiriha kana luareun bumi ard. Kadeta bisi di imam eta. Watakholat jeung kosong narima kosong jero bumi anhu tina emma. Dina nalika kiamat terjadi mah barudaknya bumi teh bakal ngaluarkeun isi jero bumi. Jadi sesuatu anu aya di jero taneuh bakal dikaluarkeun, bakal dinaonkeun, dikaluarkeun, alqot dialungkeun, paburan cai kalaluar. Naon wae anu bakal dikaluarkeun tina jero bumi engke dina poe kiamat teh minal mauta hiji anu geus mararaot, nu geus mararaot kanu maot teh dinaon dikubur di jero taneuh engke mah bakal dikaluarkeun ku Allah teh harirup deui. Tuluy naon deui wal kunuzi pirang-pirang gudang anu aya di jero taneuh engke mah bakal dinaonkeun dikaluarkeun ku Allah teh. Gudang-gudang pokona malah naon anu aya di jero taneuh Terus wal maadini jeung pirang-pirang barang tambang emas perak pokona mah barang-barang anu salian ti taneuh anu aya di jero taneuh engke mah pas kiamat mah bakal dikaluarkeun kana dohir bumi kana muka bumi keun. Tuluy naon deui wazuru'i jeung pirang-pirang pepelakan anu aya di jero bumi bebetian naon lah sisikian nu aya di jero bumi di jero taneuh engke mah bakal naon dikaluarkeun. Watakholat sehingga jero bumi teh jero taneuh teh kosong teu aya benda-benda teu aya makhluk-makhluk kecuali taneuh we hungkul engke mah. Itu cenah paham?